tugasnya melu baki ya boy. Aing mah hayangna molor asli. Ini guru teh tobat gitu mana tugasnya. Capek aing mah. Kamu Jak, kamu beres gana mah bisa nyase. Serius-serius teuing kana tugas. Urang mah mending ngedrakor. Orang mah lapar aya nu rek mesen seblak teu. Mane mah seblak we jeung seblak pagawean teh. Ai si Raras ka mananya asa cicing wae di tata di teh. Teu naon urang mah ngan ukur capek hungkul. Yang jadi pujaan hati yang tersayang. Astagfirullahaladzim. Abah, ieu teh kumaha si Raras teh? Nilainya sakieu jeung sakieu. Di kamari sakieu wae. Si eta teh jadi naon? Atuh lain naon itu ambu mending aku udah tulisna. Atuh kan bae atuh si Laras mah kieu ge. Ya tapi kan mun si eta nilainya kitu terus, kumaha dia mau jadi sukses? Ieu teh nampo ieu teh piala. Tuh, juara hiji, juara tilu, kan abah ieu teh maksudna si Laras. Aya naon eta si Abah jeung si Ambu. Atuh Abah kan si Raras teh budak pamanggi. Pira we si eta geus dipanggikeun tapi kan teu bisa ningkatkeun derajat kedua orang tuana. Jadi selama ieu teh abdi teh budak pungut. Capek urang mah eueuh tali tambang ge bae make kabel ge. Selamat tinggal kehidupan. Guys, tadi si Rarasnya asa aneh teh sih. Kumaha urang tempat paimana. Terus urang tanyakeun sebenarnya naon sih anu dirasa ke budak eta teh? Si gede si cilik. Soalnya si Raras teh asa cicing wae nya. Kan. Urang tanya paimana. Assalamualaikum. In the Raras. Jaka ieu abdi Raras. Ada hiji hal anu kedah abdi carioskeun ka anjeun. naon ieu teh? Nabat ka abi. Anjir. Didatangan ku ti boga. Mun sih meni lebay. Oh, nya sok atuh. Jadi aya naon? Abdi capek Jaka, abdi capek ku kahirupan di bumi. Abdi salilana ditekan ku kolot abdi, dituntut jantan putri nu sampurna. Nah, atuh sanesna nyarios ke baturan. Abdi sieun Jaka, abdi sieun sanajan ka anjeun, abdi henteu hoyong anjeun ngalaman kasus aku abdi. Intina kolot orang kudu terang. Duh, nah kakak mimpi si Larasnya. Bogohin gitu nya. Tak mungkin. Saya dulu lah. Nyawa tuh kamari penting kurang mimpi si Laras. Kumaha? Terus Kurang kumaha? mimpi didatangan sih kamari. Kumaha? Kumaha maksudnya? Didatangan mimpi datang. Maksudnya full hati mimpi gitu. Bener mah boy. Jadi kieu boy. Urang teh kan kesana di kursi. Boy. Ujug-ujug si eta muncul di tukangan kursi. Gitu bisa boy. Nah, teras si teh nyampaikeun pesan ka urang. Naon tah? Pesan naon? Nah, saya teh ditekan ku ibu bapakna. Jadi we bundir, Berarti lamun kitu carita nama, urang kudu nepikeun eta amanat ka kolotna sangkan si Laras oge bisa tenang di alam ditu. setuju.
Nenon itu barudak, well. Iya abah mah tong sok itu itu kan serius barudakna. Udah tuh, well. Oh, kata Sok Nenon. aya naon barudak. Janten kieu kamari teh jaka ngimpikeun laras sauna laras ngalahakeun eta teh disabab anjeunna ngaras tertekan ku hal-hal anu aya di bumi. Sebenarnya maksudnya ku ambu jang abah gitu. Sapertos nama kitu. Ya Allah, ambu teh teu pernah nyadar mun si laras gitu. Abah, kunaon orang jadi kieu? Kunaon orang teu sadar teu layan raras teh butuh dipikaharti, lain dikuatkeun ku paksaan. Abah nu salah ambu, abah teh teteuingan ka si Raras. Hoyong manehna jadi sakumaha kahayang abah, teu ngadenge naon nu dipikahayang ku hate si Raras. Urang sok ngarempeuh kana manehna abah, sok ngomong kudu jadi jelema sukses, kudu nurut ka kolot, tapi urang teu naroskeun naha manehna bagja atawa henteu. Ari kieu mah geus telat ambu, si Raras teh tos teu aya. Anjeunna kapaksa nanggung berat anu teu sanggup manehna tanggung nepi ka akhirna. Abah, hati ambu nyeri pisan. Unggal peuting ngadenge suara manehna ceurik dina impinan ambu. Ambu hayang manehna tenang. Hoyong nyebatkeun hapunten Raras, hapunten Neng. Urang kudu nandania kesalahan dengan diajar ambu. Mun urang bisa mulangkeun waktu deui, pasti moal nyorong-nyorong manehna, pasti urang bakal leuwih daek ngadenge. Urang kolot nu gagal ngajaga hati anjeun. Mugia Allah maparkeun hampura ka urang, mugia Raras kaparin tempat nu hade di pangpangna Gusti. Ngomong wae, Bro. Halo barudak. Jadi alang teh terlalu gimana? Jaka. Beres ieu urang ngebrak yuk. Ayo. Ayo. Dra.